Orang teh boga duit teh saeutik euy. Kumaha deh? Hayang beli motor. Motor naon euy? Sugan ya yang motor naon tuh? Terbit paling oge lamun teu Suprapit paling ge. Astagfirullahaladzim, Gusti Allah. Naon? Apaan kurang di bejaan ti kamari? Hirup mah kudu ngukur kana kujur. Maca kana kekayaan awak. Nah, teh. Naon salahna urang? Eta ngadengena aing kot ngahulang nyebut hayang motor beat segala. Allahu akbar. Cia teh jelema teh gablek, Brad. Nya motor naon atuh? Anya bek 70 kumaha? Allahu akbar di bejaan. Ya. Cek urang kamari naon? Brad, geus meuli NMAX sementara mah cek urang. Geus teh. Nying. Beli NMAX cenah. Atuh nyasat atuh. Ya lamun orang mampu mah. Di bejaan teh kitu sian, di bejaan kolot. Kitu maneh mah. Hayo. Lamun orang mampu mah nya meuli NMAX atuh kahayang mah. Urang oge. Sementara urang mana? Di bejaan teh kitu. Sementara. Terus kumaha maneh hayangna kumaha? Lain aya di dinya nyaho teh sih konsep sementara nyaho teh. Ya lamun sementara mah jiga kieu ya. Ayeuna urang hayang meuli motor NMAX. Nya sementara orang meuli bebek 70 heula atau meuli Beat heula. Eta sementara. Sementara teh kanu leuwih murah meureun lain kanu leuwih mahal Di bejaan. Berarti dinya teu apal harga maneh di bejaan pisan. Ya, da NMAX bakal nepi, Brad, nepi teh. Moal mundur moal. Paham aing ge paham. Paham matak mahal oge teh. Gancang malahan nepi na NMAX mah. Di bejaan kol teh. Maneh aya bejana cenah. Aing teh ngahiji kana jeung mitoha. Terus Cenah aya rencana rek ngontrak. Aing ket ngahuleungna teh ya Allah, ieu budak kamari anyar keneh kurang di papatahan cenah. Pan era atuh terus we ngahiji jeung mitoha di dinya. Iya mah nya samemeh boga. Ya, ulah wa kamikiran kontrak. Da moal kaduga, Brad moal. Geus meuli 100 bata imahan kabeh. Sateh diberi teh. Anjing beki parah ieu aki-aki anjing. Sugan 70 ke 80 sateh tuh. Astagfirullah. Cukup meureun. Di tangah wae hirup teh cenah. Ayo jeung tangah wae. Tangah cenah ieu aing. Ampun.